Pamitra kaumdang kocapkeun panon poe moncorong di belah wetan. Cahayana sumebar nyaangan buana panca tengah dibagiakeun ku recetna sora manuk nu pate malanjeng pada baturna. Cai ibun masih keneh ngagarenang dina tungtung daun pating carela katojo ku panon poe. Mitra anu mulia, kocapkeun wanci hanet moyan harita. Masyarakat di pakampungan sabagian geus aridit sewang-sewangan, nurek karuli, nurek daragang. Kitu deui nurek ngagara pakaiana masing-masing. Tapi teu kabeh hareueuh di imah aya ge sababaraha urang lalaki ngadon ngawarangko ngadu bako di hiji imah. Sedeng nu dipake wangkongan lintang urusan pakaya bari hate masing-masing luh lah ngarasa susah jeung wegah. Kumaha kuduna sangkan tatanen kajadian saluhur teu kaganggu ku hama. Memang baheula mah kaum tani ngarasa tumanina, ngarasa senang hate, da puguh pepelakan salubur anu hartina teu loba gangguan teu loba hama. Rajen oge aya hama samodel hama kungkang, hama manuk, jeung hama hileud, tapi teu sabarang ngadatangkeun karugian kanu boga pakaya. Nah, ari kumang sakiwari rupa-rupa hama sagala, salah sahiji malah malain puluhan atawa 200-an kadang-kadang ribuan. Teu kurang loba pasawahan ruksak ke tempol-tampolana teu kaalapisan